Ari bos didinya kemana? Ke holiday, keliling dunia lewat peta. Aduh, Nyong, Bajek jeung bos didinya katipu. Waduh, katipu kunaon? Katipu ku si Ajis. Terus kumaha tuh? Si Ajisnya ternyata lain polisi. Waduh. Nyong, ayo mikir lah. Antar Bajek orang laporan ke kantor polisi. Aduh, kesibuk pan katingali meureun. Ieu teh kiriman ka Jerman. Geus lah kitu mah. Make minyak oge. Minyak oil, minyak parfum, segala jenis minyak aya. Tah, jang kiriman ke Eropa. Jerman punya. Apa tuh? Lukisan termahal di dunia. Mona Lisa? Tah. Ieu geus hampir sarua jiga awi teu. Jiga awi ieu mah. Ngan didinya jiga nu gelo. Waduh. Geus lah kitu mah. Bajek atuh rek lapor saorangan ka kantor polisinya. Jung. Nya, Bajek moal assalamualaikumnya. Udah, hai mau. Waalaikumsalam. Aduh, di Bajek tanya seni Mona Lisa kacir. Sakolana teu luhur. Aduh. Pokoknya jiga awi. Aduh. Si brewok. Wok. Wak, ganeng papatong Jack Sparrow. Iya Bajek, Wok. Tewaunya si Bajek. Astagfirullahaladzim. Iya Bajek, Wok. Nang tanggal lewat di satria Aduh, Bajek. bener ieu mah gelo si brewok teh jadi gelo. Si mah kudu bejakeun ka Pak Kades ieu mah. Aik lapor ka Kades, ka Kudus, bawa ka dieu. Ah, mah bener ieu mah kudu langsung bebeja ieu mah ka Pak Kades. Bajek. Sieun kudu gelo. Ngaku preman aing mah. Aduh, ripuh. Tapi bewok capek kieu wae mah euy. Ayeuna mun ka ditu si Bajek ka Kades bebeja. Mikir riweuh di wae. Ayeuna mah kenehan akal. Lewat dieu we ayeuna mah. Allah, tah maya, ku Ajis foto dijualan kabeh pokona mana. Sok, udah dibagi mah. Arek ku Ajis mah banget bisa ketunggu oke. Iya, arek kajua sia. Ini cenjau. Ajis arek pokona mah arek idit pokona mah. Ini cenjau. Iya mah. Mata kan gerak mata ulah ngadudurukeun duri, nyaho teh duri. Naon sia duri teh? Dari puh. Kehet sia, geura kakolot. Ditipu bisa ku aing geura ieu. Iya mah. Aing mah bingung. Jadi polisi tibang beak duit. Jadi polisi mah henteu. Jadi inter unggas. Tibang ngitipan meri we. Jeung Manila ari kukumahaan duit jeung duit we terus. Capek pan kieu mah. Si Ajis Mana emang geus apaleun Ajis lain polisi. Duit beak dipake main judi. Aduh, bingung. Ieu kan otak teh. Makin ese we ngadeukeutan nang Ika teh. Aduh. Kumaha tuh. Bisnis naon coba ayeuna nya? Yes. Aduh. Ari maneh keur naon di dieu? Penting. Ajis teh keur bingung bukan lah. Oh, bingung. Di dunia ieu masih keneh loba nu bararingung. Sedangkan si Ajis kieu teh masih keneh loba duit. Tetep oge bingung. Komo di Udin nu teu boga duit, leuwih bingung. Geus tah bingung diuk. Naon maneh ka dieu bingung? Ari maneh bingung kunaon, Jis? Bingung Ajis teh ieu. Ma geus apaleun. Ajis lain polisi. Duit beak pake main judi. Tapi teu naon Ajis mah loba keneh duit mah di tabungan. Lieur Ajis teh kudu bisnis naon ayeuna teh? Kieu, Jis. Udin arek ngajakan Ajis bisnis, Jis. Bisnis naon? Bisnis gaib menguntungkan, ieu mah, Jis. Bisnis gua itu nu geus sok wadul. Percaya nu kitu ge. Ajis teh percaya. Udin karak balik ti bank. Geus neuneun duit. Hasil duit gaib eta, Jis. Duit 100.000 kita jadi ngalobaan, Jis. Pugung nu geus sok wadul bukan Ajis teh. Geus ari teh percaya mah. Ajis cukup jadi supporter. Kan bae Udin arek ngabuktikeun bahwa Udin teu ngawadul. Tapi teu naon. Ayeuna we indita tuh kumaha? Melaguk. Ayeuna mah ngaran lagi bisnis gaib mah kudu penting. Lamun ayeuna mah maya selot we maneh. Din, tungguan. Si Kades ente mayar nge-MC-an. Si Udin
Sika pingsan si kades lumayan. Tar. Astagfirullahaladzim. Naon sa Din? Mana kenaon? Pusing aing teh teh. Si kades. Nga-MC-an teu dibayar. Coba. Kumaha? Bentar ge nyos sorangan meureun. Udin warek menang hadiah 5 juta, kuat terjadi malahan aya utang kene kasih Maemok 500.000. Ya. Dunia pun ikut bersedih karena Maemok tidak jadi ngasih hadiah kepada Udin. Sabar Din. Tapi Tar, kurang boga ide Tar. Ada coba. Nah, betul. Pak, Tungguan keputing. hayu ke. Dilin, Ini ah, urang sok dah di puisian ke urang. yuk. Si Oden Wahai alam semesta ini, jadi senang begitu indah melihat Para dunia ini. Sementara Udin sakit hati Udin. Ternyata Maemok telah memotong hadiah Udin. Ternyata Udin punya hutang lagi 500.000. Tar geus teh tar. Hah, halus teh. tipu aing ngedengin oge. Sarua aing jadi pun pemain mah. Atuh Den, aik moal. Wah, Aduh, ya Allah. Arek ini tagihan teh cuaca. Diam. Ari mana teh saha ieu teh? Lala, lo pasti emak gue kan? Ih, mati mana deui? Mati mana datangna? Arek naon mereka dieu? Nih, Naon ieu? surat wasiat. Berarti bapak si Ajis teh baheula teh salingkuh ti emak teh. Boga bulu teh ucatan suka tuka dia bapak si Ajis teh. Adik kecerna si Ajis teh boga adik berartinya. Berarti tanah anu di ditu kudu dibagi dua. Tabungan kudu dibagi dua. Hah. Paingan usaha teh hayang toh-tohan teh kieu meureunna. Geus ieu sadeui coba rek datang ka dieu. Ah, aing mah. Geus emang maneh. Beunang ka warung doa turun ku asup. Aing mah. Wok, aing kudu kumaha wok? Nya kudu gelo wae. Ka hiji era keduana. Wah, Sara Rudi urang kudu make baju nu gelo. emang namanya hungkul urang geus sarua capek. Manya urang kudu jadi nu gelo deui, tara rayang sudi. Bukan gara mana yang dari tadi deuna. Wok, mun nyaho pikieun urang mending ngajalankeun bisnis nu tilu tah. Bongkar pasang susuk, nu kadua meureunnan jual beli tuyul second, nu katilu ternak jenglot. Aya tah urang mah jenglotna oge boga. Geus lah ana mah. Lu, Cin, makanya buka ide teh, lain mau hok wae tuh. Pasrahkeun ka Mang Jalu bos ide mah. Mang Jalu. Ide. Gampang, Bos. Urusan kecil gitu mah. Pasrahkeun ka Jalu. Kumaha carana? Mah, Ayeuna mah kieu urang nengan japuk, urang tipu si Maemok. Ku Jalu tenang. bener bos. Gara-gara kieu teh gara-gara Mak Emok bos. Tapi bener, ente kadang-kadang pinter lu. Geus ana mah saperkeun Maemok jeung ka ditu. Hasil moal ye. Pasti hasil. Percayakeun ka Mang Jalu. Urusan gitu mah urusan Jalu, Bos. Tenang, Bos. Percuma Jalu jadi anak buah Obos bewok. Heh, Cin. Bener. Kecil. Ayo Gus berangkat. Bos, izin Jalu berangkat. Arek nangan japuk. Nipu Mang Emok. Cin, berangkat, Cin. Hayu. Hayu. Nangan japuk. Bos, doakeunnya. Bos, supaya doakeun. jangan hasil, Bos. Untung boga anak buah palinter. Kira-kira hasil mau. Percayakan ngasih si bucin non. Urang pasti yakin hasil. Mudah-mudahan mewok Pak. Capek atuh anak geus gagah kieu. Make baju nu gelo deui buntu kana usaha genot. Assalamualaikum Kades. Waalaikumsalam. Bahagia Kades. Di bujang Kades. Ngomong ayeuna cai naon?
Iya Pak Kades ya teh. Si Brewok sareng si Nonot jadi arwah Pak Kades. Astagfirullahaladzim. Kades ge sempat ngareungeun eta teh, ngan tapi can ningali, ai Bajeg tos ngan ningali. Nembe pisan Bajeg teh penak sareng si Brewok, saha si Brewok teh satria baja hitamnya. Astagfirullahaladzim, ieu mah Bajeg Brewok, satria baja hitam. Kitu Pak Kades jariosna teh. Aduh, ieu kumaha ieu Pak Kades solusina ieu? Aduh. Anak ieu lah, Jeg. Bapak nyuhunkeun tulung. Wayahna Bajeg ka rumah sakit jiwa sareng canak petugas kesehatan anak di rumah sakit jiwa ka dieu. Ke bapak ditelepon. Oh siap, atuh Pak Kades pamit kitu mah. Dibujang urang langsung kana atuh Pak Kadesnya. Da ieu warga teh resah. Masalah ieu mah Kades selaku multidimensi mah sudah nggak ada masalah. Udah biasa menghadapi masalah ieu mah. Anak nyuhunkeun batosana, Bajeg ke rumah sakit, ke bapak ditelepon dokternya. Mangga atuh Pak Kadesnya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aya we, ya beberangkatan teh. Saya teh punya tugas dari negara harus menghadiri konferensi minyak jelantah di New York. Tapi saya percayalah ke RT RW, terutama ke Bajeg, bisa menangani masalah seperti ieu di masyarakat. Nu penting masyarakat tenang, ayem, tentrem, si Bewok jeung si Nonot bisa ditangani oleh rumah sakit jiwa. Sini. Arek naon dia di kebon sesoranganan. Biasa Jis, Bajeg mah udah gidik neangan godogeun. Ajis, Bapak Ajis. Oh, bener. Hampura Bapak Ajis geus jadi polisinya ayeuna mah. Oh, jadi atuh. Hampura Bapak Ajis, lain Bapak Ajis pernah ditajong kana batu nu gede can. Arek naon najong batu nyeri-nyeri. Pak Ajis mah. Nah, bener can pernah? Can pernah. Bakal ditajong ke makana batu nu gede. Moal mungkin, Jek. Bakal ditajong. Moal. Di bejaan teh ieu mah. Cicing heula cicing kira keun moal si ieu ya. Ke heula. Cicing heula. Pajat. Nuhun. Keur naraon ini dia? Biasa aja sih nuju kantor kebon. Aduh, Jis, ya aya laporan. Ajis teh cenah ngaku polisi. Bener eta, Pak. Tuh. Jis, ya setiap warga negara Indonesia memang berhak jadi polisi, tapi harus memenuhi syarat. Syaratna nunggu pajat. Pendidikanana, umurna, tuh harus daftar deh. Tuh bisa ujung jadi polisi. Nyata Ajis tos daftar pajat ngan teu lulus. Itu duit pakai beak main judi. Tuh, geningan. Pak, nyalahkeun ka Bajeg, mah sok main judi slot. Geningan mana ge sok main judi slot, Jis. Ieu mah saeutik, Jek. Sanes ieu mah, Bapak puntennya nyela ieu mah. Ieu di kampung Ciheulang Raya teh ieu teh seueur anu teu damang, ngadadak kararieu. Bangunna ieu ge salah satuna ya Pak Ajat. Mas Pak ayeuna mah tewak ge Pak lah, kurungan tewak pokona mah. Jis. Tewak. Geus ngaku polisi segala. Pajat Ajis CS aja pajat teh. Kurungan Pak, geus tewak itu. Pajat pajat kan udah piket ya. Kayak ku aja dipangakeun Manila aja. Tewak terus kurungan Pak tewak. Pajat. Ayo bil. Untung atuh pajat Pak. Bingung aja teh. Karunya ari numpuk kieu mah geuning Pak. Ayeuna mah kieu welahnya, ye. Dibere kesempatan dan memang necan aya korbana ieu nya. Tapi na tong kitu-kitu deui. Ya pajat. Ya tong kitu-kitu deui eta ngaku-ngaku polisi segala. Iya berat jadi polisi teh, tanggung jawabna anu berat mah. Ngaku-ngaku polisi yang ayeuna malah geus we dibere kesempatan ayeuna mah nya. Kade awasinya ieu nya. Ya pajat. Awas ge ya. Oke. Sia mah bisa we dasar air mata buaya sia mah. Dewe ke nyaho api-api cecerikan. Hayang teh enggaon lagi. Pak, atosan Pak, atosan. Bingung Si Bajeg geus apaleun di Ajis aduh. Tuturkeun Din. Tapi kan Ajis sieun Din, penting kieu mah. Tenang, di mah juru lagi bersahabat jeung Udin. Lamun Ajis aya naon, bebeja ka Udin. Ku Udin beres juri di dieu mah. Aduh, teh. Kitunya Andin eta Din.
karena lagi bisnis goib. Aku didinya tah. Tah, Jis. Iya nu ngaranna bisnis goib teh, Jis. Itu nyaan, Din, nyaan. Nyaan. Tah, tingalikeun duit 100.000 ieu. Tuh. Kayaknya ho jadi sabaraha ieu. Udin ari teuneun di dinya. Ah, peureum maneh ayeuna. Peureum? Peureum. Di tita teh. Udin ari pembaca mantra ieu. Jinduan deon tanduk kuncal. Din, suara naon, Din? Cicing. Ayo ngomong wae. Tah. Naon teh? Ngadehem 3 kali. Tandana? Geus cair. Buka enak panon maneh. Tuh, empokeun. 300.000, Jis. 300.000. Bener tuh, Udin. Pok. Itu duit asli teh? Duit asli sia mah. Tuh, tempokeun. Di mana Udin ngawadul? Tah, ayeuna Udin 300.000 arek dikadinyakeun deui. Hayanya hojai sabaraha. Tah. Peureum maneh. Peureum nya. Peureum. Peureum. Izin duan deon tanduk kuncal. Geus cair deui, Jis. Buka panon mana hayana. Tingalikeun. 1, 2, 3, 4, 5. 500.000, Jis. Udin teh atuh mana ngawadul teh Udin. Iya, jadi duit gope di Tadi duit cepet jadi 300.000. 300.000 jadi 500.000. Ayeuna 500.000 hayanya hoku Udin aek dikabehkeun jadi sabaraha ieu. Sugan we jadi 500 juta. Nah, tingalikeun. Keh heula. Emang mana yang lain hayang beunghar teh? Ye. Ajis oge boga ye. Duit ladang unggas. Bari naon coba bari mau kriteun ieu tin emak menang uniko. Goblok ge dasar duharka sih mah. Kenae ye, urang cobaan nya ye. Urang cobaan tah didinya. Ke lamun menang urang bere komisi ku Ajis. Asupkeun deui eta. Oh, bener. Hijikeun tah kitu ke dibere komisi. Bro, ayeuna mah bacakeun di mantrana supaya ngobandi. Maneh peureum atuh peureum. Izin duan deon tanduk kuncal. Din, nah ada yang sekali tuh. Ting atuh, tanyakan coba tanyakan. Udah dikit teu ngarti. Tuh orang tanyakan lah. Bah. Ya. Ning teu acan aya, Mbah hartosna, Mbah. Kasirna geus tutup. Oh, salajeng di bank nih ya. Terus kumaha, Mbah? Penutupan buku closing day. Mana mah closing deh, tutup buku tah dekeun siapa oge. Terus ke marane awal tahun ka dieu deui. Ayeuna mah abah arek munas. Jis, oi, munas teh naon, Jis? Tah seorang lemur dekeun. Munas teh musyawarah nasional. Oh, musyawarah nasional. Berarti lain anggota DPR hungkul merenya. Bangsa jurik oge bisa munas. Lah pasti aya kitu teh mah. Lain Udin kakarak nyaho jurik bisa munas. Geus lah ayeuna mah lah. Geus puguh pan bieu ngadenge aja nya tina 100. Jadi 200. Jadi gope. Ieu pan geus loba ya. Kan tadi ngomongna awal tahun. Awal tahun pasti menang gede. Gitu. Geus lah ayeuna orang balik lah. Kela. Tanya di Bah. Atuh Udin sareng aja ka dieu Bahnya. Geus init kitu init. Udin mungkin awal bulan ka dia tuh Bahnya. Buru init. Oh, nya Bah. Init. Kahen init bisi ngadak sama buru-buru. Bentar tuh mana yang beun lah. Hayu buru init. Buru init. Alhamdulillah. Jagung geus panen. Garapna we kana eta teh. Da mang, Mak. Apa nak sareng Mak Cin? Jadi
Teh bari nyunkeun tulung teh mah ka emak teh mah sareudeih ieu teh mah. Bener mah, entah tulung, bucin Sedih sareng Mang kunaon? Jalu teh. Sedih kunaon? Ari mak terang bos bewok sareng si Nono teh damang mak. Sedih mak izin. Nyaho urang teh kamari oge. Si Bebok jeung si Not gering teh gelo pan. Eta teh akibat boga hutang ka emak teu kabayar teh mak. Jadi kitu teh marana teh mak ya teh. Tah, gitu akibatna. Jelema nu sok ngalaworokan ka emak teh kitu teh jadi gelo. Pan eta teh gara-gara emak. Mata kitu teh. Nah, gara-gara emak. Tak tulungan mak. Mang Jalu karunya bosna. Wow. Mak mau dulu kan cenah. Sabar Mang Jalu. Ngejual naon Mang Jalu? Kemelah mak tulungan Jalu boga bae metoha 10 uang jual lah keur bos bewok kumaha uang tulungan. Jeun lah. Ulah Jalu ulah. Ulah pengen ngajual doma Jalu. Nya kena kumaha ditulungan ayeuna nya. Heueuh da. Gara-gara emak. Ayeuna mah ubaran si Not jeung si Bewok ulah henteu. Cenah nepi ka cagernya. Emak ge dipegat kamari ku si Bewok jeung ku si Nonot teh. Pasti. Tah, ubaran ulah henteu sini teh ka cager. Ieu teh geus tanya ke dokter, ke dukun mak. Mak kurang 10 juta jadi mak. Cin, moal bahi ke meja lu ngejual doma mitoha cin lah. Atuh kemai ka dia urang tambahan deui. Cin, sedih ngai bos bewok si Nonot cin. Tah ieu 10 juta. Ieu ubaran si Bewok jeung si Nonotnya. Kudu nepi ka cager. Hatur nuhun mak. Hatur nuhun mak. Rezekina sing langkung kieu mah. Amin, amin. Enang mari langsung atuh. Ya, mangga mak. Makan mak teh. Bos bewok si Nonot. Mun dilaporan, yuk wah naik aren harus. Keun bae lah yuk. Ari maneh Not ngan mewek we mewek. Lapar. Si bucin mana nih jeung si Jalu? Heudah sarua lapar urang ge. Atuh ditungguan ti tadi ti isuk ngeluk ka geus rek magrib kieu ka mana? Urang ge 2 poe can dahar teuring rang. Daguang keur usaha si Jalu si bucin. Ipo, pokona mah. Hai, berhasil bos. Hasil bos. Yuk. Jalu teh atuh. Sabaraha? 10 juta bos. 10 juta. Kunaon bos? Kunaon, Bang? Eke lupa. Di mana kunaon? Kabawakeun. Sabaraha bener? 10 juta bos. Menang nipu 5 emok bos. 5 emok? 5 emok. Hebat. Jalu teh ya dilawan. Jalu atuh. Eta dekeun storkeun. Bener. Halus tuh dekeun kan duta. Keheula bos. Bagi opat bos. Bagi rata, yang penting dahar heula bos. Sarua urang ge lapar, hayu urang dahar. Tapi dangna bos, di restoran nu hebat bos. Tah, eta bos. Can pernah dipake dangku bocin. Aek di restoran mana hayu? Aek dahar pizza, hotdog, hayu buru. Naon pizza? Eta bala-bala make kejo. Bosen atuh nu kitu mah. Teu nyawa pizza ieu mah. Hayu buru. Restoran makan. Ayo bos berangkat lah. Hebat.